boga beas, gas beak, budak gering, bapak nacan balik karena narik sarit cenah. Ya. Jadi kena sukan ayah keju sama mata-mata orang keju ini bayi bapak lagi bolong naon kumaha tuh budak teh kumaha tuh iya keju iya minyak beak itu kalau asin dibawa uci gas kosong. gas beak aing mah boro-boro cing mayar utang ieu ke tebuga beas tebuga beas ieu kumaha atuh bayarna atuh kumaha ieu butuh butuh dipake atuh ke wae heula bulan hareup lah ieu urang ngejo ke tebuga beas mata-mata aja atuh kudu kumaha atuh deui deui atuh ke budak urang yang ngira itu tebuga itu berobat ya kemarin sambil mirip makana atuh ulah sok ada pinjaman wae duit maneh teh jadina teh kitu teh aya ditagih eueuh wae ai kadoroku butuh berdoco atuh kumaha atuh ai kadoroku butuh mah kudu wae karunya batur kitu modal deui atuh par kumaha hari teu hari ngadoroku teu boga mah pasti nginjem deui kitu kumaha ulah deui nginjem eta bayar mah kayak ulah nginjem kabelit tapi amun eta nginjem deui perlu butuh meureun aya loba anak mah nginjem wae anu sakola aya mah ibu sabar wae heula nya soalna ieu can bogaan duit hampura wae iki urang sabar ge dibayar kiranya geus balik mah dibayar hutang make ge dipikiran makanya atuh kumaha atuh rek nginjem deui atuh atuh can dibayar atuh deui ge dibayar geus balik mah atuh kabelit mah gampang itu aya tari tinggal nalian wae nya ieu ngajual ieu anak urang itu gering karunya teh berobat itu ieu meni geus bawa beas mata-mata aja embung bayar heula eta karena dibere deui ih embung kumaha hayak kumaha atuh tega nah kaos bere wae atuh karunya bere karunya marina eta tebogan beas rek nyangu eta rek berobat anakna gering talaki teh can balik karunya bere wae masuk kan ciri-cirinya atuh urun atuh aman